Inilah kesenian kearifan lokal orang Sunda. Sampyong di Majalengka kudu jadi raja. Sampyong warisan leluhur. Kapamimpin anu bakal tadi Sim Kuring Geleng-gelengan seni Sunda anu mereka cinta karena naon rupi kesediaan tuh tingali kolot urang makalah siling gebuk siling tangga hiji bukti hiji ciri ya simbol lamun degel ulah satenggel-tenggel lamun ngagebuk ulah sagebuk-gebuk ngagebuk pindah muka dede nangel pindah muka nyaan tuh tingali barudak urang rindu dengan Sampyong, rindu dengan kesenian kearifan lokal. Selain Sampyong ada apa silang Majalengka prestasi hidup bidang seni pencaksilat. Sim Kuring Agupai kasadaya pemimpin anu geus jadi jeung bakal jadi Poma perhatikan Kuring perhatikan seni merupakan Pak Eri. Selain Sampyong ayah kesenian nu sejena ujungan naon ari ujungan merupakan simbol ayam jelema anu ujungan abah grapiton ke ujungan anak iya seni ujungan anu mana simbol denggelna sakadae ngabekna teureun silahna ditutupan biskeun bisi